lain diri aja dengan ibadah awas nya diri masing cari masing emut berang putih lagi kecuncunan salira gadanti abdi sepanjang urang kumawar ulah kamatnya doawan mau disimpan rek perang deui urang euy nya kanya sok ari perang deui matu pidoana ti salaria sugan we aya dina kaunggulan wing restu kanya kula teh heeh dikerjakeun nepi ka PK11 ieu aing teh hirup kene salamet hirup kene heeh rek teh hirup kumaha da aing menyebut wae palingan atuh menghina ayeuna pasukan hampir beak di aing kapaksa we aing teh bisa sulumputan jawaya ari beak sawareh mah tapi da moal jadi galutur semangat goreng kana gawe aing pikiran mah ulah goreng gawe kudu semangat aguran moal leungit ka sumangetan gedurkeun ke semua tante gedurkeun we ka aing tanggung jawab deh gedurkeun tanggung jawab pokona mah naon kieu seueur jang ulah ditarik kolot ieu teh ditarik kolot alah di pangaresana Bapak Carsi mewah Ibu Rusdi SPD dina naraga neun kadadah nuna kanyaan nitip ka asih ka murang kali nikahkeun Neng Kamelawati mentari ka Muhammad Fikri Naufal alah mudah-mudahan ieu panganten teh sing jadi panganten anu sakinah mawadah tur warohmah amin ya robbal alamin amin atuh pangaresana Bapak Hajat cing kagantosan anu melipat ganda tilas karo gelanana heueuh panjang yuswana amin ageng milikna amin diseueurkeun rejeki dina pausahaannana amin ya robbal alamin amin amin Bapak besan oge ayanya aya Bapak Rustani miwah Ibu Lina Yulianti bagja atuh Bapak Kyai Haji Aminuddin SHIMA Ketua PCNU Kabupaten Kuningan Bapak Sumarna SPD Bab Ketua UPTD Pendidikan Cibureum atuh Bapak Sudiono SPD Kepala Sekolah SDN Hiji Randusari Bapak Nana Sutiana Kepala Desa Tarik Kolot aya bagja Bapak Herdi ti Pangalengan oge aya lur aya lah Kang Tata Kenang oge Pak Guru Acim Pak Haji Jakri Kang Didi Bapak Guru Asep ada lali apana Eka ti Sumur Wiru oge kurumoy eta geuningan dulur da geuning dulur katinggalna ku abdi aya Pak Uli Sukasyari sareng putrananya Bapak Ustad Ayub oge aya Bapak Haji Ending oge teu kakantun Baraya Giri Harja Tilu Putra Kurumuy alah PWG Ciayu Manja Kuning Pating Kadario deletu seni sadana gede Kidalang Girwana PRG Sunanar aya di dewek
Kang Nana Al-Wahid, Kang Ari Balantik, Mang Nanang Bonang, Mang Yanto R, Mang Sadewa Salapan Tilu, Mang Kokoy, Mang Doyok FC, Mang Kenan, Dr. Andes, Dulur Tere SE, Kang Bento Aja, Kang Rohmana, Kang Wawan Hermanto, Waano dari Kolot Ayah, Nucaka Cikihnya, tim kreatif PWG Cayu Meja Kuning, Teh Atim, Mang Acim, Mang Pendi Ikat, Mang Deka Kopi, Teh Rina, Kang Pajri, Kang Yana Yulio, wah loba, Pak Haji Yuli, Kang Entis Pespa, Kang Haji Abijaki ka dieu. Aya bos prima ge. Bos Prima Aluminium di Subang. Uluh ngahajak ka dieu. Kang Rizky Putra Bima aya. Wah, deuleu tuh. Ngahajak ka dari ieu. Sono urina den. Heeh. Kang saha? Kang Agun ti Ciseuti aya. Wah, baraya loba. Seueur durur. Kang Riki Raca geus ka dieu nya. Nya air neang maksudnya. Gitu dah. Apana Eka ti Sumur Wirunya. Cepurkon deuleu tuh. Cepais. Wah loba we nya. Seueur atuh. Hapunten beuti kasamat ku akal. Profesor Bapak Suherman aya. Kang Rudi Baraka. Uluh bagja luar biasa deuleu. Dah gitu dulu. Ayo ah. Dulu tuh nya, lu bisa ayo. Alah. Dulu tuh bagja luar biasa. Anu nyecap dulu. Nyecap. Di Haji Ning dulu. Beres dulu. Nya palai lagu Mawar Bodas gitu. Oke, lanan. Kita lagu sadut. Oke, bagian si cepot eta mah. Bos Prima, Agustiar Pemanukan, Tukang Dedi nya. Ya kumpul Bajuang ulah ijiran pilari dina pangeran. Ayahku ya di muara sudah tunggu karena waktu dunia pulang membara junjungkan darajat seni jalan hati murni merasa terlalui adik sesiliku jengkel ya kada rumpuh syariah Ini bangga. Walah. Ai sugan aing bong bangkong hejo cenah. Tampiling waing. Pek teh temen. Naon euy? Celukan batur-batur. Oke, siap. Gerakeun babaturan eta. Yap kadari umpul kadari Mangga. Apa kabar semuanya bertemu dengan saya Asep Balon di Majalaya. Yo, aku rapper masa kini. Kamu masa gitu wae hirup teh eueuh kamajuan. Jika runtah jika tai. Banget maneh jika WC umum ajik pikageul kaneng anjing teh. Sia mah kitu nyanyi teh bari ngahina. Hari datang ngariweukeun batu. Nya ge aing jika WC umum nya ge aing kitu si teh aing boga pamajikan. Yo, jangan marah-marah, aku mah hanya bersenda gurau, itu baik untuk kesehatan. Cenah malamun seuri urang teh bakal nambahan umur 5 menit yo, kaneng. Sia teh gagandengan batur goblok. Jangan riweukeun baturan euy. Sia, yo kaneng, siap yo, galak amat sih. Aing mah hanya mengembangkan bakat. Jangan sampai hilang, kaneng.
Hormat. Gerak. Walah. Eta genggerong. Eta hormat. Tegak, gerak. Lapor kepada bendera Persib merah putih. Aji kumaing. Galak le. Galak setan paur. Aya pikir naon ye. Ye, eta ngomong nepi ka mea ke sasaha. Kacowong-cowong. Diuk. Siap kurang. Bejakeun kami. Naon? Saha-saha nu ngaganggu kadunungan hatena. Paehan ku aing. Di kumaha di panata? Wadi, wai. Sora bedilna kumaha sora. Hah? Sora bedilna kumaha? Dede. Ah, ada leutik. Aisyah dapat di lalaunan ego gerong pangtarikna. Yo, si eta mah kitu pika geuleun. Gane. Wadi, wai. Paehan wai. Anjing. Aduh. Beungeut jiga cangcut sia teh. Hei, kawes nu kasep we. Malukna manehna. Sia jiga laleur. Daripada maneh. Jika sampah masyarakat. Aji. Wadi, wai. Sok ini bedil. Ha! Oh, dikeceng tuh. Aji deui soraan. Aji ngerakeun aing goblok. Kokang heula ku aing. Dah. Dedek. Geus aji kah kitu mah geuleuh aing. Tong ditambahan gajina aji. Nya mun digoreng adat atuh sia teh. Heeh. Ngahaturkeun sembah pangabaktos. Ditarima. Aya naon ieu teh? Aya hal tepikeun diuk maneh. Oh, sumun mangga. Cager maneh. Cager. Ai maneh kumaha sehat? Urang mah nya kieu teh. Kumaha di mana maneh? Urang di Tarikolo. Nah, lagamna kitu. Teuing atuh. Yo, bangetna goreng patut jika meri yo. Kaneng setan. Pika geuleuheun maneh. Sia nepi ka kitu goreng patutnya. Aku mah aing we. Hirup-hirup aing. Diuk. Hah? Diuk. Oh, siap mangga. Tingali irungna. Jika natra dilaanan korongna murid. Ye, dunungan aing teh akan baca naon. Kesehatan mana geureukeun. Nu tukang jiga kumbang. Kumbang tukang matu. Naon sia jiga nu gelo. Aduh, eta beungeut jiga cangcut gitu. Ajik, pika geuleuheun maneh ki goreng patut jiga sop teh. Kaneng setan. Geus goblok atuh sia teh meuni. Saruana. Leuheung mun jagung gede masih kitu jagung beke teh sia teh. Beke jeung. Kumaha aing we ya pokoknya mah. Oh. Aya naon ieu teh? Dunungan. Diuk ladan. Karawe paparengan ulah rek aing-aingan Lunggak lenggang Narita lunggak lingga semu era Narita semu
ngiring Bungsang raga bareng ingkang raka Gartunggara ingkang raka ketunggaran Bareng kutut Tutang rawai Kentang Ustaz Dayung Jenggara singsa Kesukaan Kesedih Lelaki mawar mengko oleh Urang pekol hewahe. Hente pandang sugih mukti pandang sugi mukti Rasanya Rumawat kadiri abdi kadiri abdi Hari kelam gelis Pak Ustaz Jayo Kelam gelis cakap geli kalitan kabawi Pukul Sang istri Ges hasem budi istri hasil budi Banyak uang kalau banyak uang Banyak uang abang sayang abang sayang yang mati Hari sabalik Habis uang Abang Bumi sepi nyaneng aja Sang raka jepi Betengah Hari geus karancang Sang hujan sayagi anggota can sayogi Kajen hancur tutumpuran kajen tutung kurang Kajen bareng betang sarung sapayang ruksak payah Hari tinembang mah hari Cepu hendar tinembang telaksana Kanung gelis Pujan salalalawasna Bareng panggi Bareng panggi jangan gantina Poho kabeh janji kana Arjuna
wangunan rene ka dia lengeran rapta ka dia wangunan rene ka dia lengeran sedanten tamtamati negara Batam Merah merbayaksa di paminggir Tegal Krusetra ngandika bagia sadatangna salarea pasukan sesa dina waktu ayeuna hormat anjing pancing kuaing saya tak sahat lu gelo paingan atuh mau berdiri tapi terhirup yo dek terhirup kumaha batur mah pelorna ku pelor asli manehna mah ku pelor leunca yo lain jadi bae tapi jadi kuat hubungan intim gandeng anjing kamanya karep kabehanana paehan wadi going ya aing ngomong tarik bedil lalaunan dia mah beakeun ku gogorowokan kasilep sorana ku sorasia anu kita gorowok deui saten kieu da gordes geus aya naon ieu teh sok geura bala ka kabli kalucu kieu suan mangga geura saurkeun ai maneh kunaon tang irung nepi ka sagede kitu meni asyara ragara meni asyagararila atuh matak naon korong nalaan lain korong anjing emang kitu nu buatanna kitu sia teh oh jiga nama buatan Cina lain kos nu kasep sia teh tuh ye pokona ngabejaan salarea ye sacekele urang nyekeula urang dukung Gusti Adipati Karna anu sasatna ayeuna teh diugung-ugung pisan ku tiap-tiap para lapisan Kurawa tak ku kituna urang selaku bawahanana selaku tim suksesna urang rojong ti handap gedurkeun kasumangatan perang sakedeung deui urang perang sanajan urang nemahan dugi ka pati oge urang ulah nepi ka mundur sasiku ulah ngejat ku satujang beas atunya heueuh geus kawajiban eta mah jadi kewajiban keur urang salarea sarada langsadah sabasea sanajan kitu oge sanajan aing ge beke tapi kawani mah gede teuneng sia teh ceuk aing mah tibatan make jeung perang heug sia teh kasalon tumbuhkeun buuk watir kitu budak keneh geus dugul sia teh setan itu wae sia teh eta gede amek sia penek-penek ganeng sia teh tunungan keur ngomong teh ganeng jempe anjing kos maneh wadi ku aing yo cigana bedilna can nyatu geura bere heula sangu goreng yo laukna 5 bage nyatu anjing atuh yo sangu gorengna keur OTW yo laukna 5 sewa ayo urang pada-pada pokona mah sacekele si ke pedang tamsir gada bini Chandra Sapana limpung ulah tinggalin iya mangga ayo pada-pada ayo ayo urang ini kabehanana pasukan kebanana urang siapkan tenaga jeung
emutan. Ganeng setan. Sete. Ganeng setan nyarakan komandan. Wadi, Ajik behelaan sia. Kokang geula kuai. Ayaan tadi nama sugan di sada. Hah? Ganeng anjing sia. Garewas ai. Karena sia ningali gantungan nepi ka amburadul. Gantungan ada gantungan di dia mah. Wah. Aduh, gagal atuh anjing. Cilaka aing balik teh damawana naon. Apa naya peuyeum? Aya wah beres. Aduh tegang gerong. Lamun kitu aing rek demo bede deui. Kokang nik wae. Heuh. Dibalik. Maut. Komandan maut. Naha. Komandan maut. Beuna kunaon maut satu. Kuna ku bade serangan. Bade doraka. Bade goblok. Wadina kudu disuntik pati. Jatah makan wae. Suntik senaman. Buang gelo jelema teh. Mantap taringat. Ada ketinggal ke jelema hidung. Yo, rada gelo deui yo. Woi, komandan maut, paduli anjing. Waduh, komandan hirup deui. Komandan hirup deui. Hidup. Kokang nih aing. Woi, kadirek kokang bedi. Sudi. Aduh, anjing. Komandan lagi jati diri. Balik aing. Dagang lotek deui aing ah. Maju. Sanu menun pantangmu. Tenang udangan taring. Sacekele para denawa nyeta mawa pasukan sewang-sewang oge pakarang sewang-sewang. Ponnya kitu daya dipati karena sejalu mampah anu sasatna dikusiran ku Rama mertuana Prabu Salyati Mantara. Di medan perang. Hingga. Ulah. Siapkan tenaga pikiran. Kalian sejumlah tenaga orang kerahkan ke sangat maehan para Pandawa. Siap. Monggo. Penas dikersah yang tumambara. Barang karena bade lumampah ka karetana. Karena waspada permana tinggal barang red kahanap jol aya anu nyurungkuy ti sahanapeun. Rikat karena nyanak panah ditodongkeun ka hiji makhluk anu taya sanes ieu teh nyaeta Ardawalika kitu kayaanana. Naon tah nyurungkuy ka ya. Janji usik saeutik amalas ieu panahna beung sia. Hayo. Cobi. Rek ngayakeun tindakan naon sampean? Hah? Guna-guna ti si Arjuna sampean? Ieu. Wasantet itu. Hayo. Sekedap. Naon sia? Kelanan. Dupi ieu teh saha? Naon make jeung saha? Hah? Segala tuh. Lanan. Saha? Hayo. Kedua, tetilu lita teh hiji karena ngan hijina. Wah, tuh geuning tuh. Geus salah sasaran deui wae. Hampir salah sasaran deui kaula. Hampir-hampiran. Sakedap menak sakedap. Naon sia?
guna-guna teh si Arjuna sanes naon sun kaula teh nepangkeun Ardawalika kitu kaula teh datangna ka dieu terek Malaspati kanyerianana pun bapa paduli bae lagi sanes maksud kaula teh hoyong Malaspati ka pun bapa teh nyaeta diarah ku kaula mah si Arjuna. Jadi sampean teh bade ngalah Arjuna di paehan saku aing. Nah, sun. Atuh etang-etang kaula teh ngabantu salira we di paperangan teh sudi aing. Lamun sampean nepi ka maehan Arjuna nganu hati bakal disapatkeun sabeung teh aing. Hah? Pajar we aing ke ngaguna-guna si Arjuna cenah make dukun siabana make ngirim orai. Hah? Ieu perang adil, perang pertunggalan antara Karna sareng Arjuna. Waduh. Arjuna pati-pati pake kudu leungeun Karna. Ngarti sampean? Duh. Kumaha dukun kaula teh aya dendam ka Arjuna. Dibere waktu ke kaula ngancar waktuna. Hiji mangsa bakal diberi waktu pikir maehan Arjuna ngan lamun maneh miheulaan nepi ka maehan Arjuna di satu kangeun kaula dipaehan ku aing. Oh, sae bawa. Mangga sok ini. Sae punten. Kurang ajar. Tekuhan teu aya we nu goda kana iman teh. Goda teh aya we sadayana para Kurawa lan Pandawa parantos aya di paminggir Tegal Kurusetra nyaeta ngantosan sangkala disada arompet si Pancajaya kawis di kawitan kayaan perang dinten ke-12 dekat catur lami kayanana arompet si Pancajaya disada nyata di tengah-tengah Tegal Kurusetra disambut ku sorak manghambal-hambal para tamtama yen tarompet disada hidupan nawaido hidup Kurawaido maju batur Tuh
hidup Kurawa barokah kumaha dua sahata tersangka encun geus modar mana encun alhamdulillah encun nah alhamdulillah pak mana loba hutang aing tenang encun tanggung jawab aing pamajikan sia dikawin ku aing aduh tingalikeun hidup Kurawa modar sia Bajuan minat modar sia hidup Pandawa ngagalo le Romang doler mang oleh aya bejalan rame ye awas hai weh awas naon yey naon astagfirullahaladzim naon make jeung istighfar sagala nggak ngerejat keneh ayat dulu gitu ngagaloh goraya tak kieu horeamna jadi prajurit teh dulu nah make di horea hoream aing mah horeamna aing gaji pangleutikna paeh pangheulana teu kitunya ukuran mah deuleu teu kitu ukuranan mungguhing Allah mah deuleu biheung teuing manehna derajatna leuwih alus tibatan dewek penting leuwih mulia derajatna maranehna mah geus neuneun jasa ka negara daek ngocorkeun getih lemah caina nya tapi ke negara turbangsa biheung teuing aing mah paeh teh dina glodok batur melaan ngahareuyan pamajikan batur heuh biheung da jelema heeh kita bener atuh cicing dina hiji martabat teh apanan bener heeh sok atuh kanya aman nya teuing leutuh sok atuh kanya pamajikanana mah geus jadi rana di imahna teh geus jadi yatim anakna mah ngadago-dago maranehna hayang jajan pasti atuh heeh tempo geuning disalabarkeun bugangna teh moal teu ngageunggeuyg we ceurik sing jalerit heeh moal teu ngada kacak maranehna teh nya pasti atuh deudeuh teuing heeh anaking kitu ning laguna teuing heeh nu mata kaya kembang Tanjung Panenengan teh kitu lah eta Tanjung Panenengan riwayat eta urang kubur masya we euy sakenya kubur masal we Kang karunya urang kubur masya urang pula syara saliang urang sampurnakeun sampurakeun hodai loba kieu mah urang kubur masya we atuh saliang ku tiluan kengopatan kadang-kadang saliang kuduaan beres sama hina liang gitu maksudnya sia seueur mikiran naon cenah Embutan dari cangan abi embutan cangan sok kayaknya gitu udah dulu nah kebelah dinya teman tuh kebelah dinya Rudi mawana teh reret atuh hek reret cacak geus paeh nyapekeun pisan aku hirup seta sok kayaknya tah kadinya sia kadinya tah anu balah dieu kamanakeun tah lamun belah dieu mah tong dihijikeun bisi pasea di akhirat bener kadikeun deui tah kada liang eta teh mah geunah pisan gawena teh karek kaluar paeh geletuk maot ngeusan we aing menukak tu jam 3 aing beresna kudu ka beres heeh kade akang ulah tengah teuing nepi ka kararitu deuleu jang wah ulah harap teuing sia hariwang ulah harap teuing cicing aki-aki mah cicing ulah tengah teuing bari nu gatuh tong pipilun kana urusan politik cicing aki-aki mah geus gede heeh anjir hei naon tengiluan mata kitu paur kasih si naon akang mun aing ngejaluk di dieu geus kasabat beuheung teh nya pas diserapat paling akang atuh mata atuh kasih si atuh kasih si ieu panah aset negara deuleu milik negara Kang aduh kareueur leueur euy reueur aduh kata beunang itu make tenaga atuh kenya saya dulu duh kata cing dalang atuh tepage-page teuing sia atuh tah
ngancam mah tarik teuing euy. Taingan atuh pageu. Ieu leuh panah ieu teh leuh. Panah inventaris ieu teh teh. Nya inventaris negara tuh gitu. Batur mah diteuneun di museum ieu teh saksi bisu. Nya. Bener saksi. Para karuhun urang nu pados ngantun teh leuh. Kade atuh dek dikumahakeun eta teh jual. Loh, Dibalik atuh da bieu teh atuh. dibalik bieu teh. Dibalik bieu teh. Hek bejaan goblok atuh si teh. Kapan tadi ge bejaan. Nepi ka kitu-kituna Lisya. Hari-hariwa. Heeh. Naon teh awas? Alik ya. Alik. Ah. Alik. Apet kan? Hesh. Healing. Ada eta kudu tuturkeun deui. Hesh. Oh, jadi paraban ku aing. Lapar beneran. Lapar beulnya alah. Sakti. Aduh, aya nu kararitu leuh. Yang Belang. gila nak di pangperangan teh kitunya euy. Nya Lumatak tah dina si lain gedurkeun kasemangetan dina diri sewang-sewang heuleuy. Lain hal anu enteng dalam ngarebut kemerdekaan dina leungeun penjajah baheula teh. lain enteng. Daek ngocorkeun getih napikeun masihan Ibu Pertiwi teh lain eta teh lain gawe anu enteng-enteng. Sanes atuh. Nu matak ku si laing ajen inajen sok kumaha we carana berjuang dina alam merdeka. Sabab anu aya patula patalina jeung ibadah teh nyaeta berjuang. Leleutikan dina ibadah mah nyaeta nyingkahkeun beling di tengah jalan ka tempat anu teu katinca ku batur eta teh pangleutikna ibadah. Sarua eta ge bajuang-bajuang kene nya. Sabab ngayakeun berjuang dina alam merdeka kieu lain manggul bedil, tapi ku ngayakeun katengtreman, keamanan, kabersihan di negara, leleutikan di desa eta ge sarua bajuang-bajuang ke. Berjuang kene. Kitu tah. Micieun runtah tong di mana wae leutuh komo pan ayeuna teh geus ninca kana usum ngiji. Tiada hari tanpa hujan. Oh. Tadi oge dewek di Bandung nepi ka Ciperna bi Cilimus. Hujan ngegedur leuy. Eureun hujan atuh. Ngagebret eta hujan teu eureun-eureun. Di imah dewek oge banjir leuna teh. Heeh. Kukurelingan dewek tadi di Bandung keur mareuwas ongkoh kaburitnakeun. Keur mah init burit kaburitan di katamah-tamah macet wah mun asa ngarempot di cuk non tuur. Kekebegan jalan. Rencodan untung we ding dikarsakeun teh asa ka dieu oge nya. Nu matak teh oge tah di dieu perlu kasadaran dina diri sewang-sewang teh. Katenan atuh. Geura sok ai banjir mung geura ai banjir nyalahkeun ka pamarentah ai manehna sok meuceur runtah di mana wae. Nya Taat kana pemerintah manehna. marukana tah kitu kudu aya kasadaran diri sewangan ciptakeun nyata lingkungan anu kondusif. Cing inget urang teh kudu sadar bernagara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernagara. Pancing inget ieu teh negara urang, hak urang wajib dimulai ku urang, da hasilna ge keur urang-urang ke. Urang kene. Sadar bermasyarakat. Sadar bermasyarakat cing inget pan heuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teh rek jeung saha deui da iwati papada Urang sadar beragama. sadar beragama cing inget yen hirup teh bakal maot sedengkeun dina maot teh urang teh kudu ninggalkeun amal anu sae. Nya atuh. Da urang mah beda jeung sato saperti anjing budug di jarian paehna ukur samet bilatungan, tapi manusia sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang Sewang. tah kitu yang sing lupa oge ame pardu kasambut we sunat kapilampah Kantenan. lalakon tiasa rengse lagu-lagu kasanggakeun aya sanuk-sanuk kapalaku mah akang teh kedah ieu teh Wajib atuh. nya Kedah atuh eta mah. da dongkap parantos katingali tarang atuh ulur oge hoyong katinggal punuk nya Bener kan? akang dina waktos ayeuna ngagejrak di Kampung Tarikolot RT genep RW 2 Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. Di bumina Bapak Carsim pengusaha tape kentak ketan Pamela. Ya Pamela. Akang oge di
bekelan namanya teh alhamdulillah bisa enjing teh nuang peuyeum leueuy. Bari nyantai. Heeh, mewah Ibu Rusti SPD ieu teh guru SDN hiji Randusari. Ibu guru. Dina raraga neuneun kadeudeuh nu kanyaah nitip ka asih ka murang kali. Laras. Nyaeta nikahkeun Neng Kamelawati Mentari ngadahup ka Muhammad Fikri Naufal. Dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Laras. Beber layar tarik jangkar parahu maju ka tengah lautan hidup bakal ngambang dina sagara rumah tangga. Tumuhun. Kade eta parahu anu tunggangan teh ulah nepi ka ropoh ripuh jeung rapuh. Anggur sing repeh rapihnya. Muhun. Kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak. Sapapait sama manis, sabagja satanggung jawab. Ngamilik rizki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deket gerak ka koreh kalayan kagungan turunan anu soleh tur solehah. Amin ya robbal alamin. Amin. Atuh pangaresana Bapak Hajat mewah Ibu Hajat cing kagantosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Panjang yuswana ageng rezekina nya. Heeh, pang-pang nama sing barokah dina rupiah pausahaanana jeung barokah dina umurna. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin, Kang. Katut Bapak Besan itu Bapak Rustani mewah Ibu Lina Yulianti tekantun sadayana ais pangampih dia patempatan oge para tamu uleman Ya tawis. nu nongton nu ditongtonnya Laras. kumaha teu diwiji-wiji hapunten bieu teu kasamat ku akang Tumuhun ka. urang paralelkeun ieu doa teh awit pangarsana Bapak Hajat atuh panganten sakali nu icala nu nongton nu ditongton kum teu diwiji-wiji Laras. sing ditepkeun dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang yuswana ageng milikna ditebihkeun ti rupiah balayna dicaketkeun sareng rezekina amin ya robbal alamin. Heeh kitu tati akang sapara kanca Tumuhun ka. nyanggakeun we sabrang salayan lebet ka cabe mah sampeu nyanggakeun tambih lumayan lebet ka sae mah henteu itung-itung kula mah sonten-sonten we tambih ngalamun. Heeh di ulah da tuh Naon? jazakallahu di saha ieu aya di saha Bapak Hajat jazakallahu kan kasanuhun Bapak Hajat masihan 300.000 leuring itu Beres tuh. padahal mah lempengkeun we 500 Bapak Hajat heeh Sakitu cek Bapak Hajat mah kitu-kitu ting mah dalang teh garong we sugan cenah galak butuh. Bapak Hajat nuhun kana kasayanana heeh ieu teh kanyaah kadeudeuh Bapak Hajat ka murang kali nepi ka ditanggapkeun sagala wayang golek bagja keur mah keur melestarikan ieu teh Melestarikan kumaha? nya melestarikan Kumaha? sakloban nu wawancara ka dewek Wawancarana kumaha? bagaimana cenah Bapak Dalang untuk melestarikan budaya wayang golek aya ka dewek mah teu kudu ngomongkeun melestarikan da sidik dewek mah praktisina Ya, akang mah kuduna mah. teu ditanggal sadikeun oge dewek mah ngaupayakeun kumaha carana sakan ditangkap ku batur Tah eta. da anu sidik ngalestarikan mah nyaeta Bapak Hajat Anu nanggap Ya. ulang bener. anu nanggap itu ieuna da mah pati-pati daralang ditanggap oge lamun eueuh Bapak Aja. tuh Bener. pikir ku si laing da lamun teh mah Bapak Hajat teu nanggap wayang sugan jadi dosa henteu Teu. tapi naon dasarna kahiji nya Nya. kaduana nyaeta nembongkeun jeung ngawalatrakeun ka nyaahna ka satiap manusia-manusia nu aya di dieu panonton-panonton apa teh pan teu tiket teu di karcis Nya tadi karcis. nya tuh dipasihan pangdanguna paninggalina dibebaskeun ku pangaresana Bapak Hajat Walatra. keur mah kitu ditambah dibuka lowongan kerja dina wengi ayeuna pan teu saeutik jelema anu dagang anu usahana mucek kieu dina ayeuna kurang tahu dagang sangu goreng dagang mie bakso dagang sate dagang cocokan budak Kopi aya. cocokan kolot Cocokan kolot teh eta. rokok jeung kopi nya Bener ka. keur mah urang teh dibayar katambah dibere udud katambah dibere sangu goreng nya tuh katambah baikna dibahanan ku peuyeum Beres. dicecep ongkos ku 200.000 nembe nya ku Bapak Hajat acan teh Ibu Hajat luar biasa kitu tah Nya ka. nu matak dina keterangan oge dina sing saha-saha jelema anu ngaentengkeun usaha batur atawa ngahampangkeun kana pagawean batur mangka eta jelema teh bakal dihampangkeun deui urusanana tuh pan janji pangeran teh Nya atuh. sok gerak emut Kumaha tang.
pan numutkeun matematik nya matematik kumaha saur Bapak Ustad Ayub kumaha tah 10 dikurangi sahiji sama dengan salapan 8 eta matematik bener matematik eta urang barang bare kait ke batur mun 10 mun hiji tina 10 jadi sabaraha 8 teh tapi lamun numutkeun matematik infak 10 dikurangi hiji teh sama dengan 18 nah 18 di mana hah dah hamba jadi 18 apaan cek keterangan kakak kumaha teh mun zakat 10 dikurangi hiji sama dengan 70 tuh eta matematik pangeran teh le nu matak ieu teh Bapak Haji teh bakal diganjar ku rupa-rupa kasayan Amin. amin kahadean tuh amin cacak 300 tah omong mun 1 juta geus ah henteu ketang Bapak Haji ridho nuhun ku katampina ieu partos teh moga-moga sing jadi ladang ibadah keur urang salarea naon sababna heuh akang mah ngawayang teh kaitu ka dieu kumaha ka apa kaitu ka dieu teu ka Kuningan wae ka Sumedang Subang barijeng lain di kota di kampung Bekasi biasana mah sok ngaliwat jalan butut sedangkeun dina jalan butut teh sok dipake usaha ku ibu-ibu sok dipake ngayakeun panguangunan masjid merentah sumbangan geuning ibu-ibu marake cotom Marawa syairan make celeungkeung ngomong sumbangkan rezeki Anda untuk pembangunan masjid. Bener. Tak ieu panyecep Bapak Haji teh dibikeun ka dinya ame jadi ibadah. Alus eta kitu teh. Nya bener alus. Nya. Bener. Teu alus kumaha aing. Niat aing mah. Heeh. Ngan meureun balikna beuh ayeuna subuh wae. Ibu-ibu anu nyair can aya. Terus kumaha tah? Nya kapaksa wae ka bawa ka imah. Beak we. Nu penting niat. Nu penting mah. Heeh. Kitu leuh. Niat oge dicatetkeun. Nya. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin wa anu tari kolot nya geus kolot kitu cakaciki he geuning. Heeh gagah keneh sanajan geus pohang oge. Gagah mah tuh. Nuhun wa anu ya ku jasa waan urang teh tiasa ngumpulung jadi ongkoh teh. Dilancarkeun ku anu atuh PWG Cayu Maja Kuningnya. Tuh geuning. Naon? Heuh, ti saha? Ti Ibu Hajat. Dulu tuh ngajejegan 200 Ibu Hajat. Jajak kalau 500.000 lu padahal lempengkeun we 1 juta Ibu Hajat. Hah. Kemalinaan teuing kitu nya. Heeh. PWG Pantura Araraya. Uluh. Bagja luar biasa tinggal Bapak Hajat, ngahajat di Subang oge ngurumuy ka dieu. Heeh, bagja luar biasanya tuh kuayana wayang teh nu jauh cunuk nu anggang datang. Nya geus datang kieu mah sing jadi silaturahmi keur urang salarea. Sabeungkeutan. Heeh, sing saha jelema anu resep manyangkeun silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna, dilobakeun rezekina. Amin. Nya heuh dipanjangkeun umurna teh saperti ayeuna Abah Asyep maot. Leres. Ayeuna nyeun kahadean mah pan geuning dituluykeun ku pula putrana. Kasampeur ku. Pan teh saeutik Abah Asyep manggung minang di dieu pan. Ya bener. Nya ayeuna kasampeur ku dewek. Atuh cenah loba rezeki, heuh mun urang loba kawuhan teh meureun kopi-kopi wae menyampak di imah batur teh. Nya atuh kopi jeung udud. Nya. Bener. Panumutkeun ilmiah ge kitu cenah 1000 boga babaturan kurang keneh, hiji boga musuh di dunya heurin. Heurin kan. Kitu da. Tepuguh usik. Ya bener. Nya. Komo dina seni gara sok boga nu pikageuleuheun we, heurin teh pagi wae. Nya. Atawa dina seni boga kabogoh. Kabogohna teh tuluy boga diheureuyan ku heeh babaturan deui seniman deui. Wah. Ini heureyan tiku. Tah kitu jadi oge. Heeh. Jang. Aya pamundut lagu gitu leuh. Aya pamundut lagu ti saha Kang tah? Ti Pak Haji Ening tadi teh. Nya tadi teh palena teh Mawar Bodas. Aya ti Pak Haji Mamat Jimat Langsep. Naon? Nya eta mah pale laguna Nikmat Duriat. Aya kecik atuh. Heeh. Bade dua nana Kang. Aya dua nana teuing mah deuleu euy. Yak waktunya Kang. Beakeun waktu pangintennya. Lalakon panjang kene. Heeh, sedangkeun lalakon panjang keneh. Nu mana atuh tah? Nyangakeun we kasieun anu bisana kumaha. Nah, cing anu mana tah?
Sinden nikmat. Nikmat duriat. Keun mah cenah. Anu nararikmat lah. Pan luyu jeung panganten aya panganten pan keur kitu. Keur kitu kumaha kitu teh? Mana bes? Keur nikmat. Keur silih seblok kurasa kasono, silih banjur kurasa kayungyun. Nya silih simbeuh kurasa kadeudeuh tah cing jadi contoh keur urang salaku panganten anu geus heubeul. Lah mun nya jadi contoh kumaha? Nya heueuh atuh. Pikir Pikir ku si laing. karek kayak kawin itu mah abdi mah geus tahun-tahun. Sagala rupa oge tong mapatahan ka panganten anyar panganten anyar mah keur kayaan alus keur kayaan sakinah mawaddah tur warohmah. Kumaha tah kan? Naon sababna contoh we saperti si aana gebis tina motor. Bener. Caitana gubrak gebis. Uluh. Dekuna naon teh. Nya bener. Nu mana geuning itu tuur dugi ka dadas kitu urang betadinan celengok nyium ka si aana. Sanajan bari jeung eta saeutik perage cenah ka rumah sakit buru-buru. Mawa tanu bisi tetanus. Nu anyar. Nu anyar. Beda panganten heubeul. Ari panganten heubeul kumaha tah? Salaki labuh we kere cara nemu motor. Gok we pamajikanana, sia teu neuleuh goblok. Da eta sia menemporana meureun, tak labuh oge. Wah. Ari jalan. Tuh jadi pasia we. Bener Kang bener. Heeh. Nya marokana teh oge. Juga ieu jeung dapik gitu. Jiga neng dedew gitu ka situ teh. Jeung dapik. Nya. Sok naon teh? Nikmat duriatnya. Heeh, sok. Sare kaulan atuh ku akang nya. Lah naon? Urang kaul. Kaul atau di tengah lapangan kitu sia teh. Bisi ka panah. Batur mah gelut-gelut urang mah hiburan-hiburan. Hiburan gelut-gelut antep aja. Cik kumaha pula. Peuting harita basa kuring jeung manehna Di kumaha keun. waktu patu keur carita mere janji jeung sabaya nu piluh ku kaendahan nendenasi nu mungkaran duaan gumbara lamunan hayang hirup ngaberlin babarengan hanya nikmat duriat Pak Ustad Ayub tersangkeun beut bisa pagat orang miuang balebar Kaul dagola. anu tari kolong nganukur batak Wah. ari tengah-tengan mantis pespa asik kurang dibikin tanyana kalian langitan orang putih panutungan
tresna SMA pamer kenangan lila pisan rejang larana nyeri perih salamirna panutan gening tersangka Bapak Haji Ayu anjeun geus bagan sikil nya ini kau hanjakal nikmat duriat tersangka bisa orang miuni kang lebar kang agus di bager mapaler kenang itip atuh asik kurang dibikin dengan kening lepitan horeng putih panumpung lapur di mana we nurunkeun tes eta mah nah kergenah-genah jo dieureunkeun lagi enak-enaknya nih raosnya nembe teh raos keur sia raos mah keur aing mah henteu daun jo naon jo adat-adatan we ye darah tinggi naik daun ieu teh kaayaan di pangperangan kumaha kau setiap di pangperangan cek aing tadi kabeh oge jadi agojo aing ngarangan agojo teu maehan nya dipaehan eta bener sanajan si laing adi dewek tapi lamun nyinggung kana hati dewek dituar ku aing ada usungan sing naon ieu teh jo ngajak gelut leuh nah sia teh tah kitu sia mah ai gajah hareupeun panon teu kadeuleu ai sireum di tengah lautan katenyo sia mah nah kumahanya eta bieu coba nepi ka kitu eta bieu si laing ngigel di kenangan aing keplos-keplos naon da teh nyinggung kana hate oh eta doang tuh untung aya sabar hidunya mun eueuh sabar cilaka sia oh pasti aya bahan Rajapati aya bahan jigana ieu teh sepot tanding pan ieu teh kerkayaan lalakon teh pan ieu teh lalakon pergiwa-pergiwa ti karena tanding heueuh ripuh dawalah kaya di pangparangan cik tong kitu teh ngaganggu ka lanceuk teh teh kana hate lanceuk ketong kitu lain kuna naon bisi kaituna timbul memusuhan antara urang jeung si laing beres hampura we ulah hampura benang dipentader kesan dijieun-jieun sia teh ayeuna mah urang saksian we urang pada lea hate keun nu geus manggeus urang ngan kahareupna ulah tong kitu deui sia teh bisa dikulub ku aing goda jagong kuring teh kitu leuy jadi urang teh urang ngalajo ieu tutunggalanna juragan Arjuna jeung juragan Karna urang di sisi we lajona nah rame blegung sia di sisi we adi jeung lanceuk ieu teh urang di sisi we urang ulah ngilu perang capek capek cicing we dipundut di lakon teh Bapak Hajat ieu teh rada hoream lakon teh capek aing mah keur mah ieu teh sangalakap ieu pasti itu dimimiti gerakan atau dimimiti nepi ka ayeuna gelut terus ya pasti nu mata ke balik begang aing ieu keur bae pegang begang pokona mah Bapak Hajat wayahna we nyukeun artos kaki ke rumah sakit sing sehat heureuy kita ngah tuh ya kumahuruy eta mah jadi urang rojong juragan Setiaki perang juragan Bima perang terus juragan Dresta jeung mana perang ieu teh gelar perang teh di rada mata
Direda mata teh gajah ngamuk. Gajah ngamuk. Jigana gajahna boga masalah meureun mah kamuk wae. Lain ieu mah gelar perang. Oh. Sensi gajahna. Nya. Curang pada hayo tuh. Siapkeun tengah pikiran. Siap pokona mah. Ayo buru-buru ah. Teneng muda ngantari Satyaki nyaeta tina gading palikir jahat. Anuna waktos ayeuna ti hurup ti kepung waku poya mangap ku para denawa tina karapata merahnya dan ku kanda kawaja. Iya, tingali batur Satyaki betul. Waku poya mangap betul. Iya. Raden Satyaki dulu Naon akang? dihurup di kulon tewetan ti kidul di kaler. Pada ngaringkung. Duh meh meureun sedikit penek. Pedah beke. Pedah beke. Oh. Tapi sarajan bari beke oge le. Kumaha itu? Penek. Heeh, nyaho lagi. Oh, eta kene. Nyaho. Jang. Ulah hareup. Jang. Sisi gitu. Naon? Ulah harap teuing Jang. Tahu. Kalem. Bapak mah hariwang meureun kan. Jang. Duh. Jang. Sepegat. Gareng. Kulub gua ingra. Ayeuna mun dicampelak teh si eta. Teuing kok ngangapun. Cicing age kitu. Hariwang kolot mah. Tahu nih kira-kira kagak bagi gemper gak bina. Non. Hati-hati. Kalem. Oi. Hati-hati. Si teh. Nak mah si teh. Otak teh. Nya kalanceuk. Pot. Gan. Kade pot. Luh. Satyaki le ngakadekeun ka aing. Oh nya pas. Bisi anu nyurungkuy ka dewek meureun. Kade ah. Ngariwangkeun. Itu kan ngariwangkeun sarerean. Sugan teh naon we Lancak aing ku naon da lah? ngariwangkeun. Lah saya dikunci dulu ya. Alah gua bunuh diri dulu. Hei. Aduh, modal gening. Ngobelis. Hei, sugan teh modal. Kunaon Jang lancek sia? Maot Pak. Lu balik sia? Ayeuna dulu Jang. Apengok aku. Aduh, Jang. Aduh. Hese lucu. Aduh. Jang hese Jang. Dikunci dulu. Wah, coba jengkean tuh. Jengkean. Aduh. Uluh. Keur bisnis, cu. Jang, sok sing gede ju. Duh, gede caon we lucu. Pot. Ya. Gan. Kaduhung ka dieu aing. Naon jelema teh? Teuing hariwang meureun Kang tuh. Nyara ribet deung saroe kos aing gitu. Teuing.
Atuh. Naon? Nah maksudna kuring damang oh sae pasukan ti mana maneh Kukurawa kuring ti Pandawa sok kayaknya ho oh Wah. Nyeri anjing nyeri mah ngomong gening nah kunaon maka jadi ngomong nyeri untu paingan atunya cek aya masakeun teuing maneh modar syah nah sia teh eungap nyaho dicekek ku aing teh ate eta bisa kunapan deui lieur goblok modar sayangnya moja tanya kariweuh sorangan yo jangan pukul-pukul abdi abdi mah ukurnanya papa maneh saha indung maneh saha aslina urang mana urang panggihan jeung abdi yo do tong gigi deug yo bogelo sia modar mani yo kageleuheun teuing sia modern mani yo ade sia alim yo sieun di teungeuh yo hei jangan begitu yo mau tuh awewe geulis yo kena satu pukulan terima kasih atas patewak yo nyeri yo sakit gigi yo modar betuk yo tong ditongeng-tongeng abdi mah osok nongengkeun batu tapi tara ditongeng-tongeng yo tulungan abdi tulungan pangabutu abdi pangmayarkeun pulsa mima yo aneh sateh yo ampun yo tulungan abdi mah anak yatim piatu yatim piatu sedeh yatim piatu mah teu boga indung bapa yatim piatu mah teu boga grup elektron yo gelo sia mah wah modar aja mayu badan nara tenang udang antari modar maneh saha satyaki maju ya wah hai ya sia hot ya udah sia padahal gahulang tuang nya boleh aya bedana aya aduh kunaon ditajongangan paingan atuh nyelak aing nya pasti ari angan mah nyelak ngapain ngayang utah ya ade atuh alay duh nyiram aya nyiram nagora kene alah naon eta alah
meh keluar deui. Mengkaning sabaraha. Mangkaning meuli 5 juta. Nangga saeutik 5 juta teh geuning. Panjang gorobak gede Gusti nu agung. Itu geura molek. Dek dikumahakeun eta teh. Hah? Dek dikumaha. Hakane da lepar. Geuleuh. Geuleuhnya. Geuleuh. Ujit. Sok atuh geuleuh mau bagi-bagi tah salarea tah. Ya bagi-bagi cingrata tah. Mana basona mana? Aya kene sakedik deui mangga nyangakeun. Bagi-bagi kayaknya. Aduh. Walau hayang utah. Hayang bebek kaleo. Ayah. Aya naon? Aduh. Aya naon? Aya sampah masyarakat. Tampiling si aing. Ari ka batur mah. Ya aya wala. Ya aya wala. Ya. Kuat saking kamu. Anjing meni kuat si Juri. Heeh. Tinggal si batu bae. Batu kayaknya diri nyata. Anjing. Ada hujan. Udah teh hujan. Halodis. Aduh, si goblok utas ya. Palingan aya hujan hasyum Juri. Kurang aja saya udah aing ampun. Aduh. Saya kunaon? Eta akan kunaon. Eta akan kunaon. Aduh. Alah. Aduh. Naon seuring? Alah. Aduh. Di bedol bibirna baik. Kagoongkeun. Alah. Aduh. Alah. Syekh kunaon? Syekh goblok cenah. Bibir aing di bedol sia. Baingan monyong atuh. Ku aing. Cabe uak lah. Aduh. Hari-hari. Nah, teh kompak. Baturanana teh si goblok meureun.